Sampurasun. Sok hidep jawab rampes. Diinget-ingetnya eta teh salam dina basa Sunda. Poe ieu urang diajar deui basa Sunda. Nepangkeun wasta abdi teh Ela. Teteh rek maturan hidep diajar basa Sunda. Ngeunaan hirup rukun. Tah, teteh boga bacaan. Terus urang baca babarengan bacaanana. Sok hidep maca di imah masing-masing. Teteh ti dieu nya. Sok perhatikeun. Judul bacaanana nyaeta hirup rukun. 1, 2, 3. Urang kudu hirup rukun jeung dulur atawa jeung tatangga. Hartina kita harus hidup rukun dengan saudara dan dengan tetangga. Sanajan beda agama, kudu silih hormat jeung silih hargaan. Hartina walaupun berbeda agama harus saling menghormati dan saling menghargai. Lamun aya nu keur ibadah teu meunang ngaganggu. Hartina kalau ada yang sedang beribadah tidak boleh mengganggu. Urang kudu bisa ngajaga katentreman lingkungan. Hartina kita harus bisa menjaga ketentraman lingkungan. Sanajan beda-beda suku, basa, jeung agama, urang kudu tetep ngahiji. Hartina walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama, kita harus tetap bersatu. Tah rai-rai teteh sadayana, urang teh kudu hirup rukun. Rek eta jeung kulawarga atawa jeung babaturan urang. Sakieu heula pangajaran ti teteh. Wilujeng diajar sadayana. Teteh pamitnya.